Kasugri panggemar seni nyangakeun dada nyangdakeun wilujeng tepang jenaka Sunda sadur dipimpin ku Mang Memet nyanggakeun aduh kasadayana tawis dadah nikasi dina tawis lalaguan Bapak Ibu nyanggakeun kasadayana aduh ieu nyanggakeun sabrang salayan lebat ka cabe makan teu nyangakeun tami lumayan lebat ka samahan lebat ka saemahan jenaka Sunda sadulu sajabat damakalangan ulu biung dina seni manawi bahan tapi ulalik magadengan jang dodo aya Mang Memet ulalik aing-aing anu tunaga jabisul ngagarak seni pribadi ularek rasa moka urang maju barengan yang dodo ye geuning Mang Memet damang Mang Memet pangesto ieu duh mending ngariungkeun ayeuna saha itu urang ieu grup sampurna yeuh wah aduh hebatnya ya tamina kasepuhan padalang toing hadir hadir Memet atuh jang warim jang raya jang toing jang mana aya mangana Memet aya mangana iya aya supir sampurna Assalamualaikum saha teh salam saha ih Mang Iput tuh wah saha Iput Mang Iput ada pirak Mang Iput teh mungkin lamit yang mungkin anomnya mungkin atuh puguet ngora muhun mungkin tiga anoman sok dituluy ke dan teh akolot kamali gimana Iput aduh punten aduh sadayana yeuh lama mending ngariungkeul ieu teh di mana teh ieu teh ieu teh nuju ngalana ieu teh gitu sampurna grup nuju ngalana di mana we ayana dinya lembur dinya aya lares-laresan atunya lah Iput itu tas di mana ya? Iya biasa wae tas di Bunghar. Pas nyarup pagawean kita. meni gini mau Iput Iya nih mana puguh we atuh dah. meni gaya aduh Gawe teh gawe naon ieu teh? Nya sagawe-gawe biasa. Macul. Gitu. Macul mah teu kuat. Oh sugan ieu ngeke ku botak. Ih lain. Gawe naon? Lain pakna aku Mang Memet. Aya bisa. Kabeneran pisan Mang Memet. naon teh Aduh eta mah. Itu mah teh ngitung ekor. Ekor teh Saekor 1000. ekor naon aduh. Eta mah minta dipanggiringkeun. Bandar. Wah, dagang muning Kak. oh Jakarta. nya muning Dagang sapi. Ieu mah ngagiringkeun. domba Lain domba lain emek ngagiringkeun. bebek Ieu mah saekor 1000 cenah. Giringkeunna. Jauhna kan 1 kilo. Deukeut atuh. 1 kilometer. Panggiringkeun we ieu mah cenah. Pada asa kursi ge 10.000 lumayan. beres we. Naon ieu teh? Lain pesen tah 20 ekor. Kamana teh? Ais sugan teh kitu ngagiring emek domba tahu mending. naon Cenah ngagiringkeun keong. Wah. Ya keong tutut teh. Kobos teh mah datang host paeh. Nya meureun cendelup yang ada gua anu keong lempang. Cor teuing cerita kitu-kitu teuing malah. Lain ari Iput itu beuki gagah we teh ari kana seni masih kene. Teu tinggalan kana seni mah. Seni mah Da cantrang kitu ngageugeuna Iput ayeuna. di mana?
Ya kesok lilir mudi ke Karawang. Di Ha. Karawang putai na teh. Saban poe ka Karawang tara ampro. Kumpir aku pasok anya celeng numpak dulu mobil terminal bus. Kek di terminal paling mana ta? Aduh, saya mau mega ieu. Pakai hilap Berarti deui. ku sono ka dulu ka babaturan. Di Pengkeren iya studio Semadaya. Oh, Ibu Eli teh ya. Nah, penyiarna Ibu Eli Jalan Campakanya. Jalan Campaka. Ingat pun ayeuna. Gitulah di ieu teh di studio. Kira-kira kabelah wetan teh aya bangsal 50 meter. Waduh. Teh. Lamun Mang Memet atawa ya dulu-dulu sadaya nek kaiput, besing gitu ka Karawang paling depan pinu. Iya. Nah, Bener, Ima. kapoekan. Iya, perlu. Ulah ke sasaha kaiput we. Nyimpang. Nyimpang asup teh tigang Campaka. Ngaliwatan studio Semadaya. Kira-kira 50 meter. Terus? Nah, ngalieu ka Pali Kenca. Waduh. Tadi dinya aya gedong 3 tingkat. Waduh, sangka ulah Tilu mahina. tingkat. Anu aya televisi teh ya. Aya tihang televisi. Gede teh. Gede. Di dieu aya garasi mobil. Polpo lamun salma teh mobilna teh. Polpo mobilna. Eta Eta. polpo. Imah ibu teh eta imah teh. Ieu lain tahun di Batur. Iput mah tukang ngeunana. 4 meter persegi. Batas sapotong Mang Memet. Oh, diperdiping. Lain. Naon? Ieu dulur sadayana atawa Mang Memet. Lamun ka iput kudu dodongkos. Sopan. Lain sopan. Batas sapotong digantungkeun. Nya dongkos teh bising kabanting bata gitu. Alah, ieu mah ieu. Tapi ka lagu mah apa? Lagu-lagu mah ketinggalan karena seni naon wae ge. Biasa. Murukan teh. Laguna lagu naon tah? Lagu-lagu nek lagu Arabia. Bisa. Bahasa Arab bisa. Lah gampang atuh Huruf situ. Arab, Huruf Arab komo eta mah. Arab gunul. Arab gunul. Wah, eta mah cocokan. Naon? Nya cocokan Arab gunul. Nu di kumaha? Arab nu botak nu gunul. Ye. Huruf Arab teu make jabar teu make JR haran teh huruf Arab gunul teh. Lain jeung Arab anu gunul. Cuma teh Arab anu butak. Ye. Laras gitu. Jadi emang Arab gunul teh Huruf Arab. huruf Arab anu teu dijabar teh JR. Heeh. Apal. Ngarti eta mah terang. Bahasa Arab disunahkeun ngarti. Biasa. Huruf Sunda diarabkeun ngarti. Komo. Lah, Saksian. menang dites atuh. Heup. Lamun ceuk bahasa Sunda. Paguru. Guru. Ceuk bahasa Arab naon coba? Budak umur 10 tahun nih nyahoan. Naon? Guru Heeh. Al Ustad. Bener sampan. Ustad bener. Al Ustad. Benar. Aya kene cicing. Ulah sombong lemah kieu. Lamun nyebutkeun guru teh ustad. Ai buku Buku naon? Alkitab. Waduh, bener hebat. Alkitab. 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 Ai sama? Nah, sama mah Al-Ketib. Wah. Alketib. Ya sama mah Al-Ketib. Ari buah? Nah, ai buah mah Al-Pukat. Ai teko? Tah eta mah aluminium. Bahasa awal Ikut ieu mah ieu. Lamun tatangkalan eta mah Al-Basia. Bagus ngalagu ah. No. Sok nek lagu oge. Cik. Lamun lagu India bisa. Lagu India. Tong boro laguna bahasana nek bahasana. Bisa. Bahasa India, India. Pakistan, Belanda, Cungking, Arabia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, Bugis, bahasa Hardencis, Papais. Aku. Dareun mah teput. Lihat kana ketuangan mah di payun di kantin. Semua Cik, lamun lagu India bisa. lagu India. Aya. Kek. Laguna bahasana aya. Bisa. Nai tu marikeun nai. Nai ti ma acan upe sabu satu kurang jahit. Tum ambrahe pada wala catwala itna pesa ji cambak aca anak Mang Imo. Anak majusi teh. Lain aca majusi. Aca teh iya. Bagus Oh, iya. aca. Iya. Aca bet tadi. Ya tuanku. Tum ambrahe pada wala catwala itna pesa. Nah, kacabak kacakar terang magahe di kupyak metu. Sukria. Ay Sukria terima kasih. Iya laguna bahasa India. Apa laguna? Lagu India. Ieu lagu India mah sama dangdut. Ai soal gendang mah aya di komplit. Tah ieu. Ya
beres bener tak? Kumplit. Komplit. Ngan ieu gitar teu kabawa. Sok lalawora atuh dah. Di mana gitarna ieu? Untung mawa. Mana geuning? Kita nyebutkan malaikat, iya anu nyong celok biasa. Tama irung atuh. Iya teh gitar. Disada. Gitar ajaib teh. Disada. Asal dipetik ngahyang gitu. Geura sok jajal. Ieu teh heran teh lain bisu lain cenang. Balas dipetik. Ampun. Cik. Ngalagu tapi ngalagu. Cika. Kop. Cek Mang Warim, lamun eta hitar pegat, gimana narikanana alamun kenor teman narikanana? Atuh puterkeun. Mana? Apa ieu panarikan? Ieu tah. Murbing eta teh, ceuli teh. Ilok narikan ulah tarik teh muterkeunana. disada kitu. Sepuluh we. Beda cik. Upamana lamun gitar kenor, buru-buru tarikan. Cik. Raya aku pingkat. Ulah kenceng teh becing pegat. Boleh. Hese kawat gitar teh nya katoto. Mere kiha Aduh. Hebat India. जीवाने तुम जाओ कहाँ नहीं अपने नहीं तू कहाँ Sedih Bang Memet. दुनिया की हाथों वाले अपने ने जाओ कहाँ है तुम्हें वाले अपने तुम कहाँ वाहे तुम जाओ कहाँ तुम दुनिया है मेरे मेरे मैं तेवा मेरे मेरे मैं तेवा वाले तुम कहाँ तुम दुनिया जाओ 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 तुम अपने नहीं कलम की हाँ चलो अब तुम कहाँ है वने दुनिया तुम मेरे ओ मेरे मेरे मेतेवा 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 Mati Mayu. ampun kahapunten kasadayana ieu Eta hayam anu irung asup. ieu gitar kacolok Aduh setting. Tarikan. Nah, ini ciput tuh. Tenor. Gitu tak gitar Cilewo mah teu ka tarikan. tak pegat ngan saukur kenor kahapunten kasadayana urang tarikan heula we da mah ieu Waduh. beres deui aduh Kang Warimnya. tah engke mah urang diteruskan kana lagu nagin Oh. laguna lagu sedih aca babuji aca betaji aya rokok hiji inget wae kana rokok mah kitu tah lah ampun alah tah kitu mah memet mah tah kanggo naon kitu ngawitan kitu tah mah tah buka mangga ena urang lajengkeun deui kana lagu-laguna Marang atuh orang ngeureuh deui. mangga kasadayana Ieu mah hitung mah pendek anu keur susah. Ngalipur nu keur bingung. Dalam menjang aku teka bingung sok tereh kolot gampang maut.
lamun jama loba kahiburan sok awet ngora panjang umur. Cek papagah juragan dokter lamun jama daek seuri namahan umur saja. Anu mantak saban poe kudu seuri ngan ngade tong seuri di pasar, gelo Sama Eli. kapungkur parantos jangan urang teh Mang Ipung. Iya. Urang Hadir teh sadayana. kedanati pada ramtosi. Iya. Mang Nana atuh kesepuhan penlangtong ieu aya hadir. Sadayana saprakanca dina. Mi banda asih maneh nak mau benang dipopokeun. Mau benang dipopokeun. Aduh Yai akang antosan di dapur Yai. Rek naon? Rek dahar cai. Alapa bayangin. Tengah peting jempang jempling gede jempang jempling sungkawaraga katresna ni bangda asih jung-juna aduh ya Rasa ka jaman baheula gitu Kang Dodo. Kunaon gitu Mang Iput? Cuman pamajikan nu teu heula anu paehna kabeurean etem. Buat nu kana gereh kacang gitu tah kremus-kremus teh sing goreng teh etem. Ieu kabeurean etem gitu kan. Lajengkeun mana? Mang Iput Ulang urang nyawang lalakon nu keur baheula sumuhun. ras inget zaman baheula momen Waktu di mana teman? wah waktu kenalana Gunung Tangkuban Parah Nangkup dugi mah aduh Nangkup dugi kaki mari Jatuh kaca medal saking kolong sasa. Tos om. Sesakala dupa Sangkur yang kaberang Saka suatu sekarang garis. Laras. Numumpang kahayangan akhirna mendak wibira nu gelis ti daya ngasul di teu kurang ilmu panemu nyapa teu kurang ilmu panemu dadah aduh lamun maksud tinekanan dinatu alam dunya bakal genjlong teu wenang teu diwenangkeun yen putra bogoh ka ibu tesangka geuning tesangka jang waris jang etika Aya hadir. geuning baca buktina ngetati kapanutan tebenang dipungkir deui kapungkur abitos janji kamanehna mabenang mah mau benang dipungkir deui sanajan mang tahun-tahun mare putus harapan arek putus harapan tesangka geuning tesangka dungan teu
sangka kieu buktina ngait ati ka panutang teu beunang Jang Dodo aya Jang Dodo. Aya Mang Iput. Mang Iput ulah sok inget zaman keur ngora baheula Eta nu anu keneh wae. bobogohan ka urang gunung rek balik hoream balik ke pegat caah di jalan Terus musim hujan tar ngecrak kamari. Aduh. Laras Iruhan banjir. hanapun nakakai ngan untung sifatku adil memaha kawasa adil Laras. hanapun kalakai muntang Kalakai anu potong sareng pangpunga iya pentingnya. juga nama urut ngala tukang daun meureun teu murah eta Itu nyangsa. nyangsa pakunyuhan Muntang. Laras. kalakai Cik atuh. barangat kasadayana Mangga sami-sami hadir. Di grup campurna oge sumping sadaya. Laras kesepuhan Bapak dalang kasih oge aya. basa harita kuring rek miang bari gugupan di nuangan nu nganter ka memut nu jajak kurasa duh aduh jungjungan abdi basa rek poe harita bari gugupan dina mumuga ti panolongan bang teu bisa nyarita kalakai muntah nu jadi saksina duh aduh tong luas ngantunkeun abdi sing karunya gadiri abdi duh aduh nu ketunggara jalan satapa rarambuan wanci ge sore sariak kayo sorat tonggere mawa kagagang tong luluasan arek ngantunkeun duh ka wilujeng angkat atuh ka dedeh akang permisi lain akang teu betah aya di kampung ngandalah kumaha akang teh ngemban tugas laras entang
ulah hilap atuh kana jangjing ka. Oh, sing percaya ka aku. Permisi akang. Pupahangan saturgan anu bakal dipentasan ku aku. Manawan cikeun sereupreupang pongeret anu matulan matak. Nyak hate akang. Kadeng Kang, tong lamit teuing Kang. Basa mulang ngalong kewang Kang Meme ngantun ke tengah wahangan hati abdi asa melah mengiput sok inggih Ayah. tepat Bikin lagu, bikin urutan kia. Laras. Gening kepikir abdi aduh sungkawa gagakan dosna mi asik tetep harapan mau benang dipopohkeun Gusti akang miangu doakeun ti kaanggaman singgal cang mulang patepak sarasa sari niti kuang tinu mustari ninggang masa nu sampurna tetep asik ka manehna mau benak dipopokkeun geuningan panutan abdi anjeun geus luas ngantunkeun titip asih mangipun kajung-ajuna nu baheula Hadir sadaya lagi hadir. pikiran di sumoreang jungjunan sok ninggis anjeun temuan abdi lami nu ngantosan tangkang panutan abdi aduh kahaturkeun laguna awet raja. Ya awet raja teh ngadongengkeun ku rumah tangga. Rumah tangga geus tahun-tahun geus puluhan tahun di antara anak geus reueun. Tapi edas di Bandungan jeung diregepkeun. Rumah tangga na pageuh. Jodona pageuh tapi edas pasea eueuh kaseubeut. Ngan edas deh pasea saban poe ai budakna biji leuwai ieu jigana naon ieu rasikona put nah aduh urang adoeng ke rumah tangga ya Pada iya dongeng awet raja teh rupina. Ngat udah sami ya. ngan ieu mah punten ka kaum dangu sadaya ieu mah sanes nyindiran tapi sisiniran gitu. Ari nyindiran khusus ka jelema ka si A misalna ka Kosim, ka Jang Warim, atuh ka Jang Toing, atuh ka Jang Edi eta nyindiran. Ieu mah sindiran. Sindiran, ya udah sindiran. Atuh anu nya bae la kulang pah ka kitu rumah tangga sing euih-euih geura eling. Tuh contona Pak Edi Batria. Sinya tentulah dan urang. Isin ukuran cek Mamet atuh. Regeg pageuh rumah tanggana harmonis di bumina. Lumantak sing janten contoh tapi
keur peje urang hirup sangsara hirup urang kaboga derpasea saban untuk pangera cek pacarna cek batur teh eta mah jelema cacakan kitu mah bet jiga kitu nah ulah mungkin ka dinya ulah ya meneukeuk keur mulah jantung palias ular kasorang deui tengekeun tah tatanggakeun ngaringakeun cerita Gusti anu agung umur bangsa alam sakabeh ya Allah ya Rabbi nasib abdi teh kieu-kieu we Put. Sahal sari gitu. Dari kan atuh, longok. kieu-kieu hati kajenting aja pasti Gusti Longok, ayo. ya Allah Put, longok atuh. di dunia teh abdi mah hirup di alam dunyangan ukur sorangan hirup nandangan hirup sangsa Bapak mah abdi nyuhunkeun pidoa di alam baka sing dikiatkeun iman abdi nguruskeun anak di alam padahal kurang kumaha tuh abdi teh rumah tangga jeung salaket ti berang penting pabakti teh aya pisan ngijing sila dengkoknya emo tapi edan lagi mah goreng sama gitu Eta di juru teh molok eta beulitna. makan dikiatkeun atuh gimana Halangan pula makan. Mun rarawe itu tengah imah. Ujaya anakna Mas Rabobo eulis Asep Dede Nanang Rabobo Bapak manisan balik bae diinginkan Ieu mah tetengareuna awak mana panas karasana tiris karasana simut-simut aja Kosan teh mah cacingkeun. Tau. Ada mamet mah aya. Ye, aya teh kita. Karek balik ke cai. Halusnya halus awek itu teh halus keur contoh ke anak urang Itu atuh. tah kudu kitu ke anak mah bener kudu kitu contohkeun kasedih maneh temongkeun kasedih maneh ke anak ngara anak maneh kejaga nurutan disebutkeun awe rumah tangga kau kitu patut kasalaki ngan mitnah kurang kumaha aing rumah tangga Eueutan itu. Ulah ditinggalkeun. coba ngomong Keun bae karek serius cakar mah. awewe mah ceuk paribasana ku salaki kajeun teuing sangsara jeung balangsa asal pasrah jeung sumerah boga pikiran aing oge ngarti rumah tangga teh Tong
tarik teuing isin ku tatangga. Boga ka era masia. Mewek tengah peuting boga era sia beungeut sia. Abi mangkang sareng naon. Itu soten kang abi mah teu kieu sedih ieu ningali tangda kana pingsan aya. Sok muntah. Gering jadi pikiran. Manusia mah ye kabeh bakal gering, kabeh bakal madar kesehatan. Warisan gering jeung paeh mah. Jadi pikiran. Ya kirang kumaha tuh abi teh. Kirang kumaha. Sok mewek si tarik. Ayo, sok cerek, cilik sia. Tarik. Put. Ikut. Aduh. Gak bantu, Put. Gak bantu. Ulah mana pantona tuh? Cicing di luar. Sok sia supaya maing. Babar suka kowe. Rumah tangga aing tuh pilu sia. Ilit, kabeh. Ini, Put. Biar aspal sia. Ya beda ku tajuk sia kowe kabeh hiji kabeh. Iya, Ciput lah, Witina. Ilit. Put. Silet. Sok, kumaha nak? Untuk batur sia. Cimane. Cikampek. Cikopi gak aya. Cilebo aya. Rumah tangga jeung maneh namang mimit geus teu kaitu ngelilang aduh Halah bener cik pamentakeun cek atuh kawan. di bujangan jeung parawan nepi ka geus reuy anak dede Can aya modal bener tapi luhur. Ari jodoh tetep baget jang dodol Kumaha gitu mangnya. tapi sok pakucut bae tekap lepat sakedik patosin patoi babari pisan mun deui nyatu kudu kumaha rumah tangga jeung maneh sakieu geus anak loba jeung Mang Mimit teh manehna eueuh eling aduh Gusti Itu Mang Warim kalah peureuh. tengah peti ngajak pelajaran di jujuru titah Bali nek Bali balik ka mana indung bapa geus teu boga Bapak, mak geus mulang ka alam baka. Subi abdi nyuhunkeun pidoa. Saking nikiatkeun iman abdi mah. Kang, abdi teh kangkang bade tungaros ayeuna bade kumaha tuh Kang. Hai keur abdi mangkang kieu bae ayeuna mah. Muarek halang-halang kana kahoyong sareng kasukan Kang sanaos abdi hoyong-hoyong rumah tangga panjang jeung Kang ringkang teu kasukan mah. Serius Kang abdi manturkeun bae ka indung abdi. Tir. Najan indung bapa abdi geus teu aya abdi teh aya keneh lanceuk jeung mamangna abdi Kang abdi aturkeun. Tapi baru dak mah teh mending gemprawe sararene. Tidak. Muji kita maka eta baru dak mah teh.
gelis cerik lagi pantas ya. Atas saya nu gelis mah. Ya, dengekeun kumane. Akang teh lain. Contoh kuni. Naon kitu tega ka anjeun. Lain teu nyaah ka anak akang ayo. Ai. Mun akang teh beunang asup kana paribasa papagapol akang teh. Mungguing sifat manusia sok beunang cenah geuning bae coba. Ayo. Tumiba ka akang sorangan ayeuna buktina. Sabalikna anjeun pamajikan akang. Sing sabar. Sing sabar. Artinya kirang kumaha abdi ka kangkang sabar kangkang. Buktina ayeuna geuning maneh. Nah penting ceurik ngerakeun aing coba pikir. Untuk uang aing isin tungkang. Urusan tetangga nyaho naon. Kebelet biasa sedang mah merek aing. Urusan dewek sorangan ini. Bukan. Abdi kieu akeun enak kapayun ka engkang sumpah. Tapi sawangsuna engkang bade kumaha ayeuna. Tuh tingali anak urang. Eta teh engkang. Itu cingkang pribadi kang, aduh temang buat cingkang. Muka batur cerik, niru cerik. Sing emut kenapa patah kolot kang, lamun urang melak kacang, lamun teu make tuturus kumaha buah jeung daunna. Pasti kana ayang-ayangan tah kitu kang. Aduh. Atuh sing emut kang memet ka abdi. Parang beli kan maka samping ini saat. Waas ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya. Aing kasasar hirup di alam ridho. Dipikir ku hati aing ayeuna yen yakin pamajikan aing ngomong kitu teh teu salah kecap. Melak kacang di tengah sawah teu make tuturus buah jeung daunna pasti bakal ngaya. Oh yakin aing dos. Hiji anak, dua anak, tilu anak teh lain menang batur tapi cerik putih celak kerang. Getih suci aing sorangan. Tapi lamun aing rek ngalacur nafsu rek ngumbar amarah aing durhaka teh bakal di akhir kapangi ku aing ti anak. Hampura hati. A'udzubillahi min dzalik kula kasrati ku anak sunna. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mugi Gusti nyaksian kana janji jeung sumpah abdi tina detik-detik. Abdi rek sumujud ka Allah Subhanahu wa taala rek eling abdi diri abdi ka Gusti. Rek nyaah abdi ka turunan. Rek nikah deudeuh abdi ka pamajikan. Mun bisa abdi rek nulung ka dulur rek mere maweh ka tatangga nu deukeut sarta nu jauh. Hampura akang. Hampura akang. Muka kumaha ayeuna deudeuh teuing anak bapa geura barobo. Deudeuh. Mereka terusan ke pasar. Hampura kang hampura memeng hampura di rumah tangga. Nek-tek leker melah jantung ulah reka sorang neuy rupa-rupa na gogoda nu tumiba na ayeuna geus pamajikan tenang kieu mah Rona da geus peuting kira aku teu ngider sugan lah punten Sa, Mumet, naon? apaan giliran ngarona na teh? Bejakeun. Belum rebo ya? Budak kering gitu. Mak? Bejakeun ke si Irin, budak kering gitu bejakeun lah. Kumaha apaan tugas atuh da? Geus,
cicing we kitu. Da lah tu bangkon. Biasana lamun teu ngaros sok aya uang rok. Oh, cicing tah. Ini tah tah itu. Mana? Digan. Ya tuh ah. Heh? Tenang lah. Kabak sarangan. Naon teh? Belikeun jinggo lah, tenang. Bingung mah paham. Jarum deh biasa. Aa. Aya naon? Kalabat atuh ngalih carika tong di luar bae. Budak data sarare ayeuna mah lah. Duh, ieu budak di luar mah angin kitu ye di tengah imah. Lah tos biasa engkang barudak mah. Budak di mana aja? Di debat ke lah. Lah, akang mah harudang ieu teh. Naon? Teh cinta keneh ka abdi. Ih, atuh gue cinta mah. Sekali. Naon? Bagong keneh ka ieu. Eta di luar saja peng-peng kuaing sia. Aja teh nya jelema teh. Eta angtong sia kuaing pek di sebelah karbit sia. Sopan sia teh angtong. Hukumna teh doraka mah angtong teh. Cih. Lah, keun bae Kang Ronda mah. Keun bae antep urang bibit asina merangsang kalinya. Lah, harudang ieu penting ieu ya ampun nek hujan jiga nama ieu. Cemrong didinya. Ulah trek teh A. Haridang. A. Udang. Udang. A. Udang. Udang. Buka tuh bajuna. Buka. Buka. Baju AA. Bukanya buka. A. Udang. Udang. Buka tuh salanana. Bukanya buka. Bukan salahnya buka. Mani. Bukan tuh. Mani heula. Wah, di jero eta mah ada bagian. Kalah-kalah. Pek sia kecemes di pipir ku aing dipeng-peng ku arit sia pek. Pek, tangtong. Pengen tinggi maing balolong sia setan di tongan wae sia. Ajar pisan di teh. Sopan pisan. Eta mah warib ya ampun. Dibura sia dibura ye. Pek dibura ye. Pek sia dibura sia. Hot. Dibura ye. Kakemu ku karbit. Lain kieu Kang Rumasa. Akang geus rumah tangga ayeuna geus eling ka anak. Insap akang aja. Atulah. Naon? Nang bobo bela. Oh nya jeung pamajikan ka wajib urang sare atuh. Buka tuh A. Acuk abdina. Naon? Buka tuh abdina. Bukanya buka. Cenah. Aduh. Ieu punuk meni herang pieuna. Tapak bisul apa ya? Punuk bisul. Oh, sia tangtong teruwisan sagede gardu sia matana geus masalah sia. Teu. Marukankeun jama tangtong hukumna teu mentak neraka kitu. Nu bodoh batin. Sudah teuing. Pangancetku mah. Naon? Pangancetan. Lah sok gua anu keneh anggas teh cuman panganten baheula. Pencetan. Pencetan. Naon pencetan teh? Papaya rampa. Lah mana? Ke papai. Eta. Aduh. Pek sia, nong pek. Ajar. Ih. Pantes teh dilarang teh kaki mah kita. Yang dodo. Pulan. Yang sakitu wae heula nya, awet wae. Ini harudang ieu. Pikeun awet rajet. Aduh, tinggal kempes gitu. Seniman jeung seniwati. Manggaura sami-sami. Mi eling mah seni pribadi. Pergi garing wae. Teu
Jang ibu Pulang. ulah wungkul resepan dede Hiburan. ulah tambah lumayan ngolah seni sing saestuna warisan piriniaki seni Sunda anu asli dede seni teh landul kabingu mepende hatenu sedih kamana muntang keraga titip diri geningan mah titip diri sang badan Ayo Jang Dodo. berang petir teh sasama kanu maha kawasa mugia masih rahmat geningan abis sujud rek bumela ka Gusti junjunan abdi sembahan dalam dunya iwati salakti abdi sembahan ikan akhirat angin ka Gusti yang widi kudu sumujud ka indung kudu tanya ka bapa sabab indung teh nu ngandung sabab bapa dan ngayuga bapa indung teh tunggu rahayu bapa tangkana daraja bapa tangkana daraja doraka tinung bapa Pak Oci Gusti moal ngahampura doraka mah jangarin Gusti moal ngahampura Dadah. kamana muntang keraga ari titip diri geuningan sama sang badan sasamat beraja penting mugi Gusti badan adede ulah pirang malu Bapak Ibu badalima ayalapat Murah atau istimewa. Biasa, si Kika Dongdong di talian. Naman bisa dapatan pulau. Mang Iput Bulan. Melelang Tosin Jang Warim Jang Toing atuh Jang Edi deui Jang Dodo tah urang teh kaum damu sadaya hapunten nu kasuhun bok pilih aya kata-kata anu kasar jeung janggal mugi ulah kira ngapunten semudah kelepatan ieu lagu teh bina bae tadi aya kata-kata anu kasarnya eta urang ngabayarkeun rumah tangga piraku anu pasti arek make abdi jeung kulan panteun aya 10 kali ningrat jeung menak amek mah tetep we ai kasar mah aya bae Ya wae. enten hiji contoh gambaran ieu mah sanes nyindiran tapi Sisiriran. itu meperingkeun ka anak incu urang nu bakal datang Etang-etang mere eunteu.
cagtuna dihanjuang siang geneun dihandeulung siang jaga urang teh jaga urang sakit ngariung cara biasa wanti kiwari urang ngariung sabatur batu ngolah seni nu saestu sing jadi seni tuladan milampah dina seniman Bapak Ibu tong asa aing-aingan asa aing pangpinterna asa aing pangunggulna ieu seni mah teu kudu kitu sakabeh dadul urang ulah asa aing pangakangna asa ulah aing pangpinterna seni mah teu aya nu pinter teu aya nu kabeh ge sami apan asup kana paribasa geuningan kieu kasenian kabudayaan jasana sanes dumayan pokok diangge hiburan ngarakeun duduluran anu penting baraya boh bapak dalang boh ibu juru kawi boh para wiaga sami seniman anu sae kedah biasa nyontohan kanu awon anu awon sing daek tatanya kanu ngarti eta seni ulah anu pinter sok daek nyahina kanu bodoh anu bodoh ngewa kanu pinter pedah teu laku eta hiji seni bakal aya dina kamunduran Lailah ke bapak si kutet gitu. Dodo pantaskeunnya. Marangga atuh ujang urang ngampih ka Cilewo masing-masing. Sekali gila yang dodo ke bapak si kutet. Ieu mobil tos ngantosan ieu ngetem di jurusan Wadas. Sekarang kan kesana ka bapak. Madalang. Kamamari mah Gunung guntur jalana kababarosan amit mundur abdi bade para